Kacaritakeun zaman baheula di hiji pakampungan imahna loba jelemana oge geugek deui. Ari pacapakan sapopoe umumna kana ngolah tatanen. Jelemana masih keneh percaya karena sabangsaning kelembutan jeung karuhun. Masih keneh ngagem kepercayaan buhun unggal taun jelema di eta lembur sok ngayakeun sedekah bumi. Maksudna minangka rasa syukur yen manehna geus dibere kasalamatan. Lamun henteu ngayakeun sedekah bumi, cenah sok aya matakna keur urang lembur, sok aya bae mamalakna keur sarerea, saperti caah atawa datang rupa-rupa kasakit. Kacaritakeun dina waktu sedekah bumi, sakumaha kabiasaan urang dinya, sakur lelaki anu jagjag indit kaleuweung moro satu gede ngarah dagingna. Da sangu mah moal kakurangan lantaran taun eta panenna mucekil. Eta daging rupa-rupa sasatoan teh dijieun kadaharan keur sedekah bumi teh. Bring atuh kabeh lalaki indit kaleuweung mawa rupa-rupa pakarang keur moro. Aya anu mawa tumak jeung kuli, aya anu mawa gubang panjang, aya anu ngan saukur mawa awi sateuk-teuk, ari congona diseuketan saperti bambu runcing, geus puguh ari bedog mah. Kabeh oge mawa disoren dina cangkengna. Ti subuh nepi ka tengah poe maranehna aya di leuweung, henteu manggihan sato hiji-hiji acan, henteu banteng henteu uncal, henteu manggih mencek-mencek acan. Padahal biasana mah di dinya teh kabilang loba sasatoanana. Malah banteng oge ting darangong. Bari kacida heraneunana maranehna ngaringuhan handapeun kiara lantaran geus ngarasa capek jeung panas. Aya anu nyerande kana canir, aya oge anu dariuk kana akar. Sawareh deui gogoleran dina jukut. Malah aya nu nepi ka nundutan sagala bawaning kulungse jeung hareudang. Aya salah saurang nu hayang nyeupah da baheula mah biasa lalaki nyeupah teh rek milah jambe ku bedog dina akar. Jambena beulah ngajadi dua, ari bedogna teh keuna kana akar. Ari cer bae tina akar teh bijil getih, lain getah anu bijil tina akar teh, tapi ieu mah getih turu para oge beureum. Ari kumanehna disidik-sidik horeng akar teh bersisitan, sarta tegung silila nguliat lalaunan. Ari diliuk kabeh luhur, si horeng orai sanca gede pisan. Aya meureun sagede catang kalapa mah, sungutna calangap, huntuna rangeteng, letahna anu nyagak lel-lel. Kencang bae atuh jelema teh pahibut, aya anu ngadek, aya anu numbak, aya anu ngagebugan ku paneungeul. Atuh henteu kungsi la oge, orai teh geus gajolor dina tani. Dagingna pada ngarecah ku sarerea, tuluy dibarawa balik ka imahna, baralikan bari saruka bunga. Ari daratang ka lemburna, jelema-jelema teh pakik olah daging orai teh, sawareh diangeun, sawareh ditumpeng, sawareh deui dipanggang ditiran, maksudna keur sedekah bumi teh. Keun bae ku daging orai ge cenah dasarua daging-daging keneh. Acaritakeun orai sanca anu tadi teh si horeng lain orai sanca samanea, tapi orai sanca anu keur tapa. Barang jasadna geus paeh, sukmana salin jinis jadi budak buncir. Tapi saurang oge aya nyahoeun eta budak buncir teh awakna hideung, beuteungna bureuteu kawas nu cacingeun.
Sup budak buncir teh ka jero lembur tuluy ngadatangan ka jelema-jelema anu harita keur popolah daging oray. Budak buncir menta dahar, tapi saurang oge eueuh nu mere. Lantaran urang dinya mah mardit tara daek kitulung kanu keur butuh, tara daek tatalang kanu keur susah. Dina banget perih beuteung eta budak buncir leumpangna jajari jegan, tapi we kahiji imah anu nenggang. Ari anu boga imah teh nini-nini. Nenjo kayaan budak buncir kitu, nini-nini teh karunyangan pisan. Tuluy bae budak buncir teh dibere dahar. Dahar saaya-aya bae kawantu nini-nini teh lain jalma aya. Sanggeus rese daharna, budak buncir teh hayang mulang tarima. Pok bae ngomong ka ini teh. Nini ingetkeun omongan kuringnya. Lamun engke aya bancang pakewu, Nini kudu buru-buru mawa pangarih. Tidinya indit ka saung lisung, sangka Nini bisa salamet. Tidinya budak buncir teh indit, balik deui ka lembur anu rek sedekah bumi. Manehna nyampeurkeun ka barudak anu keur arulin bari ngambeng kadaharan. Rupa-rupa kadaharan tina daging oray teh aya nu ngambeng pangangna, aya nu ngambeng gorengna, atawa paisna, aya oge anu ngambeng cobekna. Pok budak buncir teh ngomong, Kadarieu barudak, talenjokeun uing. Uing rek nancepkeun nyere dina taneuh. Uing hayang nyaho, saha anu bedas, nyaeta anu bisa nyabut ieu nyere. Budak buncir ngomong kituna teh bari terus nancepkeun nyere dina taneuh. Barudak anu keur arulin seleserian sabab maranehna nyaraho yen nyabut nyere teh pagawean enteng henteu kudu make tanaga gede. Salah saurang budak ngomong kieu, Ku uing eta nyere mah dicabut. Ngan lamun eta nyere geus kacabut, maneh rek dicabok uing. Ngadenge omongan kitu budak buncir nembal semunang tang. Pek tah lamun nyere kacabut, uing cabokan ku sarerea. Ngan lamun teu kacabut, kadaharan anu maraneh kudu dibikeun kabeh ka uing. Ngadenge omongan budak buncir kitu barudak teh kabeh oge saleserian. Aya hiji budak anu pepeuleukkeug, awakna oge panggedena di antara nu sejen. Manehna ngajago pisan nyabut nyere ku leungeun kenca, tapi nyere henteu kacabut. Nepi ka dugang duging, luut leot kesang, malah nepi ka prat peprot hitut sagala. Nyere teh henteu onget-onget acan. Akhirna eta budak teh nyerah, gancang eureun nyabut nyerena. Bari balaham belehem semu era. Dagingna dipenta, budak buncir henteu bisa ngoret. Pek tah bisi aya anu rek nyabut deui, bila kadar oge nyere, pira aku hese. Perjanjianana mah saperti tadi we. Ceuk budak buncir ka barudak sejenna. Budak anu sejen baganti nyoba-nyoba nyabut nyere, tapi kabeh oge taya nu bisaeun, malah henteu onget-onget acan. Barudak teh kadaruhungeun jaba ngarasa era ku budak buncir lantaran tadi geus nya campah. Jaba kadaharana lapur deui, kabeh dipenta ku budak buncir. Budak buncir kacida bungahna, henteu kungsi aya nu nyabok, malah meunang pirang-pirang kadaharan, tangka ranggem kenca katuhu. Ras budak buncir teh inget ka nini-nini anu tadi mere dahar ka manehna. Kadaharan teh dibikeun sawareh ka nini-nini, sawareh deui didahar sorangan, bari diuk andekak hareupun nyere teh. Sedengkeun barudak anu tadi baralik ka imahna masing-masing. Aya nu nyarita kolotna, aya oge anu nyarita kelanceukna. Aya nu nyarita ka tatanggana, nyaritakeun keanehan nyere anu ditancepkeun ku budak buncir. Sanajan ngan saukur nyere biasa, tapi hese pisan dicabutna. Malah henteu bisa onget-onget acan. Beja pabeja-beja, beja dibejakeun deui, antukna sapeungeusi lembur nyaho kabeh. Ngarasa penasaran, bring bae atuh nyampeurkeun budak buncir. Teu sirikna kabeh pangeussi lembur tamplok geus puguh. Lalaki anu jag-jag waringkas mah salian ti panasaran teh bari aya karep sejen, nyaeta hayang ngawarah budak buncir anu geus ngarebut kadaharanna barudak. Datang ke tempat anu dijugjug,
Kasampak budak buncir keur diuk nyarande kana tangkal kalapa bari ngusapan beteungna anu bucit reuk diukna nya hareupan nyere anu aheng tea. Budak buncir henteu kaget henteu reuwas kadatangan jalma anu sakitu lobana teh lantaran geus disangka samemehna. Teu lila torojol lalaki tengah tubuh anu dianggap kokolot eta lembur. Pok eta kokolot teh ngomong, budak buncir, mana nyere anu majar cek barudak aneh teh. Tah eta aya di hareupeun maneh. Cek budak buncir bari anger diu ngomongna siga ka sesama bae. Mireungeuh paripolah budak buncir kitu kokolot lembur rada nyeuneuh oge beungeutna tangka euceuy lantaran ambek. Ieu ku aing nyere terek dicabut cenah. Hek bae ari maneh bisa mah. Lamun ieu nyere kacabut sia dicabok ku aing. Hek bae ari bisa kacabut mah. Dicabok sarerea ku jelema salembur. Hek bae uing mah henteu sieun. Budak buncir ngomongna anger tegeug. Pok budak buncir ngomong deui. Ngan lamun henteu bisa kacabut kabeh daging kadaharan sajana anu aya di maneh kudu dibikeun ka uing. Ngarasa ditangtang jeung dihina basa kokolot lembur buru-buru nyambut nyere. Tangka dugang duging jeung boborot kesang. Boro-boro kacabut henteu onget-onget aja. Akhirna mah kokolot lembur teh boboleh kabeh anu renjokeun ngarasa panasaran. Pang-pang nama lalaki anu jag-jag waringkas. Saurang-saurang maju rek nyambut nyere. Hasilna sarua jeung ngeus-ngeus. Anu bisaeun nyambut nyere. Malah loba anu kawiwirangan. Aya anu nepi ka dat ditut-hitut sagala. Aya anu nepi ka wer-weran kiih teu saeutik anu ngajengkang beak tanaga. Kabeh sapangeus si lembur ting haruleng. Kumaha carana nyambut eta nyere? Sabab lamun eueuh nu bisa nyabut kabeh bakal karugian. Daging jeung sakabeh kadaharan anu diajangkeun keur sedekah bumi teh kudu dipasrahkeun ka budak buncir. Atuh meureun moal jadi sedekah bumi teh. Keur ting haruleng kitu torojol aya jajaka jangkung badag. Kawentar tukang gelut tukang jogol. Tong broning jogol jeung jelema dalah jogol jeung banteng oge can kabejakeun kungsi kawiwirangan. Dagal digil jeung berdegul pepeuteuyana oge beberehilan bitisna deui bakalinggingan. Nenjo jajaka anu anyar datang kabeh sapangeus lembur teh surak bakal teuing kudunya. Rasana bakal aya anu bisa ngajait tina karugian jeung kawiwirang. Piraku cenah jelema salembur bisa kadeseh ku budak buncir hiji. Eta jajaka anu anyar datang teh anu keur meujeunna buta tulang buta daging terus singkil bari rada gumasep. Boga rasa pangbedasna pangrongkahna. Pek nyambut nyere hareupeun budak buncir sakali dua kali nepi ka puluhan kalina nyere teh angger teu bisa kacabut. Tungtungna waleh bae teu sanggup. Tanagana geus meh beak. Kabeh jelema ting haruleng deui. Tuluy ting harewos jeung pada babaturanana. Neangan akal satekah pola sangkan teu kudu endunan janji. Wantuning kabeh pangeussi lembur teh jelema koret jeung kawentar tukang licik. Manehna embung karoncodan daging jeung sakabeh kadaharanana kapimilik ku batur nyaeta ku budak buncir. Pok we kokolot lembur teh ngomong, ayeuna mah kieu bae sararea kudu sabuk jeung uing. Eta nyere anu ditancepkeun ku budak buncir. Jadi kudu dicabut deui ku budak buncir. Lamun eta henteu kacabut, urang sararea henteu kudu masrahkeun daging jeung kadaharan ka budak buncir. Kabeh pangeussi lembur sapuk kana omongan kokolot lembur. Denge caritaan kokolot lembur kitu budak buncir ngahuleng sajongjonan. Kumanehna kahartieun eta teh siasat. Sanajan eta nyere kacabut oge kumanehna urang lembur cantang tu nohonan janjina.
Sarta lamun geus bisa kacabut, langtu bakal aya pamentaan anu sejen. Bisa jadi pamenta anu pamohalan pisan. Sanggeus mikir kitu, budak buncir ngomong, pokna. Heug, ieu nyere uing rek dicabut. Uing nyaho maraneh kabeh bakal jalir janji. Lantaran boga sifat hawak jeung licik. Ngan lamun ieu nyere geus kacabut, maraneh kabeh bakal musnah. Minangka hukuman keur jelema-jelema anu hawak jeung sok ngalicikan batur. Ngan saurang di lembur ieu nu bakal salamet. Barang eta nyere dicabut ku budak buncir, cer bae cai mancer tina urutna. Beuki lila, beuki ngagedean, sarta tuluy leb-leban minuhan lembut. Barang ngadenge anu tinggorowok, nini-nini mawa pangarih di dapur, terus lumpat ke saung lisung. Manehna tumpak lisung dina cai, ngaboseh ku pangarih, salaman teu kakrem cai. Saurang oge teh nyaho geus sabar halilana eta kajadian teh. Tangtuna oge mangratus-ratus tahun, eta situ teh lila-lila jadi deet anu disebut ranca atawa rawa. Lantaran caina kacida herangna, anu ku urang Batawi mah disebut bening, nya katelah bae ngaranna rawa bening. Kiwari mah rawa bening teh geus jadi deui lembur anu kacida gegekna, malah geus jadi dayeuh anu kawilang rame. Ieu mahna oge geus lain imah panggung deui, teu saeutik gedong-gedong anu carangkung. Sanajan kitu meh unggal taun sok jadi situ lantaran kakeueum ku cai cacaahan tigira. Komo lamun usum ngijih anu pohara mah. Pamirsa, mung sakitu anu tiasa kapihatur, hirang langkung nasing kuring mohonkeun dihapunten. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.